Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanqalu bil uqadu wa tafariju bil kurabu wa tuqda bil qawaiju wa tunalu bir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamqatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumi lak ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah pengajian, bapak-bapak, ibu-ibu, anu sami-sami dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Tipayun ayo urang babarengan manjatkeun puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala
mutos masihan mang pirang-pirang kanikmatan ka urang, terutama nikmat iman senarang Islam dibarengan ku nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah dina malam Jumat ayeuna urang biasa bermuajahah bersilaturahmi, tiasa orang kukumpulan dari di majelis ta'lim ieu dina raraga ngagugurkeun kewajiban urang masing-masing nyatana tolab ilmu. Salawat beserta salamna pamugi Allah limpahkeun ka junjungan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tailap ke para keluargana, para sahabatna, jaga kantun ka urang salaku umatna anu mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaatil lauzman ke dina poe kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala khatimul asamu, wis ngucap khatimul asamu sapa khatimul asam, ngucap-ngucap ing lapan at-tawakkulu ala arba'ati aujuhin, utawi tawakal ala arba'ati aujuhin iku tetep ing atase papat wajah. Tawakkulu alal khalqi wa tawakkulun alal mal. Tawakkulun hiji tawakal alal khalqi ing atase makhluk, wa tawakkulun alal mali lan kang kapingdo tawakal alal mali ing atase harta, wa tawakkulun alan nafsi lan kang kaping telu tawakal alan nafsi ngatasé awak-awakan, wa tawakkulun ala rabbi lan kang kaping papat tawakal ala rabbi ing atase pangeran. Menurut dina hadis arba'in at-tawakkulu ala arba'ati aujuhin, hari nu dingaranan tawakal. Hari tawakal eta naon? Tawakal eta naon? Coba ibu-ibu hari tawakal naon lah, kula macan andek tawakal bae. Ndek tawakal bae kula malah tawakal ka Gusti Allah, tawakal eta pasrah ya, tawakal pasrah termasuk cek ieu tema tawakal eta tetegenan gitunya. Hari nu dingaranan tawakal pasrah itunya ala arba'ati aujuhin kabagi opat perkara. Hiji nu dingaranan pasrah teh, nu dingaranan tawakal teh, nu pertama pasrahna ieu alal khalqi kana hiji makhluk. Hiji pasrah ka makhluk, kedua pasrah ka harta benda urang, katiluna pasrah ka awak sorangan,
kaopatna pasrah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasrah nu mana sih anu bagus? Pasrah nu mana anu bagus menurut agama? Urang nyata caritakeun hiji-hiji. Fal mutawakkilu 'alal khalqi yaqulu madama pulan pala hammali. Kadang urang mah pasrahna kieu, ari pasrahna ka hiji makhluk kieu kumaha ngucapna ka hiji makhluk berarti orang pasrah ka hiji jelema. Yaqulu madama pulan fala hammali, ngucapna ki selagi ieu aya Mang Jaid, selagi ieu misalna aya Mang Bos Umar, pala hammali moal kapanggih kula jeung kabingung. Kula teu bingung-bingung lamun keneh aya Mang Zaid atau Bos Umar, kula mah teu bingung-bingung. Maksudna kumaha? Urang hiji kelakuan orang contona gawe di hiji jalema, gawe di hiji jalema anu boga, anu sakira-kirana moal daikeun eta jalema ngagawekeun hiji jalema, lamun eta jalema teu boga. Contohna Mang Udin gawe di Bos Umar. Cek Mang Udin teh ieu kula mah moal manggih kasusah, moal kapanggih jeung kabingung, kula mah selama ieu kula aya Bos Umar keneh. Selama aya Bos Umar mah kula mah moal kapanggih jeung kabingung. Jaeta Mang Udin gawena di saha? Di Mang Umar, di Bos Umar. Mang Udin meunang gaji di saha? Di Mang Umar. Nyana ngomongna kitu, selama aya Bos Umar kula mah moal kapanggih jeung kabingung. Asal teu boga duit kula mangahareos ka bos kula. Cek Mang Udin teh bos biasa jeung poe Kemis. Ya. Jatuh ngaran ka bos mah pan kitu. Sokan naon? Anu dengaranan kasbon teh kasbon. Bos, isuk poe Kemis. Tenang jek bos anda tenang, sabaraha duit butuhna atuh kula mah asal jeung diuk doang. Asal jeung diuk doang poe Kemis, nu penting kula mah ulah kaliwat. Tenang. Tanu mantak cek Mang Udin teh selama aya Bos Umar kula mah moal kapanggih jeung kabingung. Moal kapanggih jeung kasusah. Ta eta ngaranna tawakal ka hiji jelema. Urang boga tetegenan hiji jelema. Teu mikirkeun urang ngayakinkeun bahwa milik urang eta aya di saha? Aya di Bos Umar. Urang yakin jasa milik urang aya di Bos Umar. Eta urang mah kadang-kadang aya. Tingkah laku urang tak itu pasti aya. Ngayakinkeun adawa naon deui geus teu boga kasieun selama aya Bos Umar aya jeung Bos Jaid masih
masih aya tenang hirup kula mah henteu mikirkeun kasaha ka anu mere milikna Bos Umar jeung Bos Jaid saha Gusti Allah eta mah lamun urang mikirkeun kadinya mah hanya pelantara milik orang melalui saha melalui Bos Umar tetap saha nu mere milik tetap saha nu mere rezeki Allah tadi dinya ngaranna urang tawakal ka hiji jelema ngayakinkeun bahwa milik urang ya ayana di hiji jelema kitu hiji tah ieu pikeun ya pikeun perbandingan urang pikeun contoh urang kaduana wa tawakkulun alal mali kaduana pasrah atawa tawakal alal mali ka hiji harta kebenaran urang dibere milik loba ku Gusti Allah dibere harta leuwih ti batur mah loba kakurangan urang mah alhamdulillah dibere leuwih ku Gusti Allah tapi urang salah nerapkeun anak bahasana kieu ya selama pakaya aing loba keneh selama duit aing loba keneh aing man teu sieun kitu teh selama harta selama pakaya aing loba keneh aing man teu sieun ya aing mah tuh pakaya aing meloba duit aing meloba gitunya tenang aing mah hirup geus moal mikirkeun naon ibadah teu daek terus masalah amal kebagusan teu daek sedekah teu daek dipenta naon dipenta sumbangan jeung naon jeung mere santunan yatim ari jelema susah mah rajin mere 5.000 10.000 ge harinya mah anu ceuk nyana loba pakaiana loba hartana mere 5.000 ge hook tah boga pikiran aing mah moal naon teu sieun-sieun sebab pakaya aing loba duit aing loba yakin bahwanya teh bakal selamat ku naonna bakal selamat ku pakaiana bakal selamat ku hartana yakin henteu ingeteun saha anu merena saha anu mere milik ka urang saha anu mere rezeki ka urang saha nyatana Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ngayakinkeun bahwanya teh naon bahwa loba mal loba harta teh bakal naon bakal hirupna tenang bakal hirupna senang can puguh tenang can puguh naon can puguh manggih kasenangan jeung katenangan hate urang dibere loba harta ku Gusti Allah ya kemungkinan senangan kene jelema susah henteu naon teu loba pikiraneun jelema nu teu loba duit mah teu boga duit kakurangan duit henteu loba kapusing ja eueuh bayareun kieu kitu eueuh itunya tapi jelema nu loba duitna jelema nu loba pakaiana kadang-kadang dibere naon dibere puyeng ku Gusti Allah bahkan kapusing eta leuwih loba tinimbang jelema anu henteu boga naon sababna ngarasa loba harta
penghasilan gede, penghasilan loba, sing horeng naon deui? Sing horeng pengeluaran atau loba deui. Nyana menangan duit puluhan juta bahkan ratusan juta. Sing horeng ratusan juta ge main bank. Puyeng teh. Puyeng. Cek urang mah ieu jelema senang amat, cek urang teh urang mah loba termasuk jelema loba kakurangan, ieu senang amat jelema eta. Naik mobil turun mobil motor loba cek urang mah senang. Sing horeng jeroana nama leuwih pusing daripada urang. Urang mah paling mikiran teu boga beas. Bener teu? Urang mah mikiran pusing eta teu boga beas jeung belanja sakitu-kituna, tapi ka anu kajeuleuna loba pakaianna loba hartana sing horeng lebih pusing di urang. Bahkan naon urang mah teu boga setoran unggal bulan tilok boga setoran, sing horeng nyana mah 50 juta sabulan. Pusing teh. Ih, urang mah ulah-ulah sabulan 50 juta. 300.000 sabulan ge puyeng. Puyeng teh. Puyeng. Nu 300.000 sabulan puyeng. Komo nu saminggu mah. Balik na kanu saminggu sakali deh bae berarti 300 kali 4 kali 4 minggu atau eta marada puyeng deui bae kitu nya. Nu mantag lah model urang. Jadi wa tawakkulun alal mali, tawakalna ieu gagah boga tetegenan nyatana alal mali kana non ya kana hartana. Lamun ieu aing selama aing boga harta keneh, selama boga pakaya keneh aing mah eueuh kapusing. Bohong jalema nu ngomong gitu bohong, can puguh henteu boga kapusing, can puguh bahagia. Lamun urang henteu naon ieu boga hartana ieu henteu didasaran ku ilmu agama. Jadi kumaha anu pasrah kana naon ieu tawakal atas hartana. Wal mutawakkilu alal mali yaqulu madama mali kasiron fala yadurruni syai'un. Cek jelema anu naon ieu anu tawakalna anu boga naon ieu keyakinan pasrahna ieu kana hartana. Atas hartana yaqulu madama mali kasiron, ngucapna kieu selagi harta aing jeung nyata kasiron loba, selagi loba harta fala yadurruni syai'un, maka moal bakal madarat naon bae, moal bisa ngamadaratkeun naon bae ka aing. Hayang naon bae cek nyana teh lamun harta loba mah tinggal naon, tinggal meuli. Hayang mobil meuli, hayang motor meuli, hayang naon bae kunyana fala yadurruni syai'un, moal mantak ngamadaratkeun ka kula asyai'un naon bae. Hayang naon bae hayuh dituruteun kunyana. Ja aya naon, aya harta, selama aing boga harta aing mah teu sieun saeutik-eutik acan. Ja hayang naon bae ge naon kalaksanakeun. Tah urang kitu teu, ulang kitu teh lamun boga harta.
Lamun urang boga pakaya loba urang kitu moal bakalna. Pasti nage kitulah. Pasti nage kitu. Selagi urang loba pakaya, loba harta, mual mantak jadi madarat, mual mantak susah, mual mantak balangsak hirup aing cek nu loba harta teh. Kira-kira yakin teh kitu tah? Yakin ceknya nama, tapi menurut orang can puku naon sababna? Saha nu mere hartana, saha nu mere milik ka urang loba, saha nyatana Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Loba harta, loba pakaya, urang poho kanu mere hartana, urang poho kanu mere pakayana ka urang, dipohokeun ku urang harta seetik demi seetik laleungitan, seetik demi seetik bakal lengser di awak urang ku gara-gara urang poho kanu mere nah. Loba contoh di urang ya, terutama pemeran anyar. Pemeran anyar eta kumaha? Pemain usaha anyar, des banyak gitu usaha sakedeung mah, sakedeung usahana dibere lancar ku Gusti Allah, diangkat derajat eta hiji jalema ruana malalaunan mah usaha, tapi kebal jeung kebal seetik demi seetik muncelak usahana diangkat derajat ku Gusti Allah. Tadi nama jadi kuli barang kebal jeung kebal, ngitungan tahun jadi bos. Jadi bos keur seetik-seetiknya nama prihatin, ya untung seetik demi seetik dikumpul-kumpulkeun ku manehna. Di si untung seetik-seetik dikumpulkeun dijieun modal deui. Yo ngagulung untung jeung modal ngagedean seetik-seetik tambah maju. Ketika eta maju, poho kasaha kanu mere milik ka urang, poho kanu mere rezeki ka urang, poho kanu ngalancarkeun kana usaha urang, poho ka anu ngangkat derajat urang ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi nama kerja di kuli mah eta salat 5 waktu masih dikeukehan kunyana, masih dilaksanakeun kunyana, dipageuhan, diperkuat eta salat 5 waktu. Barang seetik demi seetik diangkat derajat ku Gusti Allah. Salat loba tinggalin, salat zuhur tinggalin, asar gitu keneh. Biasana sok tampil hadir di majelis salim eueuh, jaetan teu kabaruru. Sakali naon ya sakali hadir di imah alasanana nyarari awak, carape mantas mawaan barang keur beurang, ceknya nanti gitunya capek. Seetik demi seetik geus ninggalkeun kana parentah-parentah Allah, padahal nyana keur diangkat derajat ku Gusti Allah. Infak sodakohna ente dikaluarkeun ka sodakoh pelit, aju ulah-ulah kana naon ya, kana sodakoh
ka zakat fitrah gen teu ngaluarkeun zakat fitrah je teu kaburu naon teu kaburu mitra teu dikaluarkeun ku nyana sakali dikaluarkeun pancana bos ieu mitrahan awakna dina naon ieu peutingan lebaran eta beasna ge geus ngebul. Kira-kira tah bos ngajakat fitrahan awakna make beas anu ngebul pantes teu samandingan jelema anu teu boga pabagus-bagus beasna pamahal-mahal beasna jangaran zakat eta naon ya ngazakat fitrah eta ngabersihan awak urang kudu nu bagus. Ulah ieu mah mitra make beasna beas naon beas ngebul teu nya ulah tadi dinya ku saking gagahna nyana fala yadurruni syai'un aing ari loba harta mah loba pakaya mah aing mah teu sieun saeutik-eutik acan ka jelema salah saeutik ngajakan pasea bae salah saeutik ngajakan perkara baik janyana mah loba naon loba pakayana kira-kira eta nu kitu langgeng moal sebab naon tah hate urang lamun dibere kitu poho tetep nyana nan ya ngarasa ngabangga-banggakeun hartana ngabangga-banggakeun pakayana ngabangga-banggakeun usahana tapi tetep nyatana poho ka Gusti Allah Subhanahu wa taala eta naon ya tawakal atas halal mali atas hartana eta kitu jelema nu tawakal ka hartana mah ngomongna mada mamali kasiron fala yadurruni syai'un selagi pakaya loba pakaya kula loba harta kula loba kula mah fala yadurruni syai'un mal mantak kula mah kakurangan moal mantak kasusahan kula mah pakaya kula maloba yakin bahwa non ya si harta jeung pakaya eta bakal sakebel-kebelna padahal dunia mah pakaya harta eta bakal ruksak lamun urang teu bisa mawana eta nu kadua. Terus anu katilu kumaha wa tawakkulun 'alan nafsi jelema anu pasrah atas dirina kumaha wal mutawakkilu 'alan nafsi yaqulu madama jasadi sahihan cek nyana teh jelema anu tawakalna ieu ka awakna selagi ceknyana teh selagi awakula sehat selagi awakula cager selagi awakula gagah kula mah teu naon ieu teu sieun saeutik-eutik acan kula mah ya awakula gagah nyiar duit ge babari nyiar duit ge gampang ari naon ya ari awak sehat mah ndek gelut ge bedas gitunya ndek gelut ge bedas jeung tetangga atuh ulah ge urang awak sehat ulah diniatan jeung gelut jeung tetangga ulah ya kuari mah eueun nu gagah eueun nu hebat ku sebab awakna jangkung gede kuari mah nu hebat ku sebab ototna sagede-gede curug bener Mang Udin kuari mah eueuh nu gagah ku sebab beuteungna gendut eueuh nu gagah eueuh kuari mah eueuh nu gagah misalna naon ya
kusebab kumisna sagede naon, sagede galengan ku ari mah anu gagah eta panggagah-gagahna hiji jelema anu bisa nahan hawa nafsu. Kabeh eueuh nu panggagah-gagahna mah jelema anu bisa nahan hawa nafsu. Awakna gendut ge ari duitan mah teu gagah henteu. Sanajan awakna lepay ge eueuh dagingan ari duitna kandel mah gagah teu. Oh gagah. Awakna peot ke dompetna naon ya mandoyot mah di tukang atuh gagah. Nya. Oh daripada beteng naon ya, beteng gendut nya si goreng gendut ke daharna beuki gembul nya usaha teu daek atuh wajar gendut ke ya teu daek usaha selama awak kula gagah, selama awak sehat, selama non ya badan orang sehat aing macana ceknya teh non ya geus asana geus atoh jasa henteu mikirkeun anu mere sehat ka urang saha, teu mikirkeun saha anu mere ya awak urang cager bae, henteu mikirkeun saha anu mere awak urang jadi panjang umur, henteu binten-tenan ya henteu bisa urang ingetan saha anu bisa mere urang masih lempang kene bisa lempang, bisa nyekel, bisa nyele, bisa ngadenge gitunya saha anu merekna nyatana Gusti Allah tah urang poho ka anu mere sehat urang poho ka anu mere gagahna awak urang gagah lah salama awak gagah mah aing mah teu entenan ya sieun-sieun terempan-rempan sing oreng kagagahan urang kusebab urang sombong ngarasa gagah bae, ngarasa sehat bae, ngarasa cager bae. Urang dibere naon ya dibere mules beteng sapoe sapeting anu sakumaha beteng urang gendut dibere mules sapoe sapeting bulak-balik bae ka kamar naon ya ka kamar mandi kira-kira gendutna leungit kempes pokona mah sanajan beteng gendut ke kempes sebab naon urang tadi teh ngarasa gagah bae aing mah sehat bae cager bae aing mah sia can pernah muriang can pernah aing mah disuntik tileutik datang ka boga bikang boga incuan di can pernah disuntik can pernah naon ya mariksa nya sakali muriang nungsep sakali muriang nu kitu mah sok naon sok nonggeng mal hudang deui nu mantek jadi jelema mah lamun dibere muriang ku Gusti Allah kudu tarimakeun kudu alhamdulillah urang cager sababaraha taun karek dibere muriang saminggu bae geus naon geus mamarahan bae geus naon ya ngacaprak ka dia ka ditu urang cager dibere cager ku Gusti Allah sabaraha puluh taun kitu nya
dibere muriang garak tengah tahun be urang manggeus naon geus ripu geus haliwu geus mamarahan bae kanu cager atuh keur ngora bisa main bola ge ari geus kolot mah kudu rumasa keur ngora bisa main bola bisa naon ya bisa memanggul naon memanggul gabah memanggul nu berat kuari geus kolot lempang sasampoyongan atuh wajar yang geus posisi urang geus kolot geus faktor usia ulah hayang kos ngora deui bisa lumpah atuh moal bisa geus kolot teu rumasa hayang sagala hayang ilu Agustusan sagala hayang ilu nyawer segala atuh kudu rumasa lah geus kolot mah keur ieu urang gagah keur zaman urang panggagahna pan zaman lain geus sabaraha puluh taun ka tukang zaman kuari giliran anu ngora engke nu ngora kuari engke ngahareupan kolot engke diganti deui ku nu ngora nu anyar itunya ieu mah ulah hayang tinggal ngora datang ka kolot gagah bae eta mah tarimakeun kesehatan urang nyaeta nuturkeun naon nuturkeun atuh umur urang geus sabaraha umur urang geus sabaraha tinggal urang naon intina di dieu urang dibere awak sehat dibere awak cager eta kudu loba inget kanu mere cagerna eta kudu loba inget kanu mere awak urang sehatna saha nyatana Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Gusti kula ieu sanajan cek batur mah kula geus pangkolotna di dieu tapi kula dibere cager. Alhamdulillah Gusti kula masih diberean sehat. Nyela tetangga geus hudang aduh diuk aduh nangkarak aduh kula mah alhamdulillah Gusti masih dibere non ya dibere sehat. Osok itu osok teu osok jadi orang ulah sok non ya ngaiekeun ngayakinkeun bahwa orang teh nu katilu wal mutawakkil ala nafsi yaqulu madama jasadi sahihan. Ari jelema anu pasrah ka awakna sok loba-lobana ngomong salagi kula sehat salagi kula cager kula mah naon yuk gagah bae can puguh kitu. Urang ulah loba sombong kanu mere sehatna ulah sombong kanu mere cagerna. Tabakan di dia fala yang kusumini syai'un fahazihi salah satu tawakulul jahilina. Kusebab non tadi ngarasa ya awak sehat madama jasadi sahihan fal yang kunu minni syai'un moal kakurangan moal aya kurang-kurang nati kula syai'un naon bae naon sesuatu kusebab awak sehat menyah awak sehat atuh barang dahar normal bener teh awak normal ngadahar misalna jengkol masih kuat ngeunah kene ngadahar daging embe masih kene ngadahar tulang sapi
kuat kene teu kuat kene sebab naon yuk pala yang kusumine syai'un moal ulama moal sampai teu naon moal sampai kekurangan dina masalah tenaga misalna manggul gabah sakarung kuat kene manggul biasa karung masih kuat kene sebab naon sebab di dieu jasa di sohihan awak ulama masih sehat kene tapi eta kitu loba poho kanu mere sehatna ulama masih bedas kene nyisian galengan ge kitu bedas haju ngoyos bedas kene ngadorong bedas kene gagah selama naon ya awak kula sehat kula mah naon be bisa can pugu tita naik tiang listrik mah bisa nauda fahadhihi salah satu tawakulul jahilina. Adapun tadi anu dingaranan tawakal nutilu tadi eta teh sing horeng tawakalna jelema bodoh ulah sampai orang kasupen naon ya kasupen tawakalna jelema bodoh ari tawakalna jelema bodoh mah tadi nyaeta nonton ngayakinten bahwa anu pertama tadi lamun eueuh bos Umar selama ayah bos Umar keneh ulama henteu sieun-sieun hiji eta pasrah ka hiji makhluk pasrah ka tadi ka kaduana naon pasrah ka harta selama pakaya kula loba keneh harta kula keneh loba keneh kula manteu sieun-sieun anu kadua jadi sebab naon urang mah tawakal ngaya tawakal jelema bodoh selagi awak kula sehat cager kula manteu sieun-sieun moal kula moal naon ya tenaga kula moal kurang-kurang aju kekuatan kula moal kurang-kurang ku sebab awak kula mah sehat bae tetep diberi naon tadi teh dia diberi micen mah berang peting sapoe-sapoting ka kamar mandi tadina gendut jadi naon kempes mantap ulah sombong dibere gagah ku Gusti Allah dibere tanaga leuwih ulah dipake sombong sebab nutilu tadi eta mah tawakalna jelema bodoh adapun nu terakhirnya eta wa tawakkulun ala rabbi nu kaopat urang tawakalna ieu tawakal ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kumaha cenah ari nu tawakalna anu masrahkeun sadaya-daya misal anu kan masrahkeun ka Gusti Allah ari pasrahna ka Gusti Allah mawal mutawakkilu ala rabbi yaqulu la ubali asbahtu ghaniyan aw fakiran fa inna ma'i rabbi yumsikuni kaifa syaa ari pasrahna ka Gusti Allah mah nyaeta ngucapna kieu yaqulu la ubali asbahtu ghaniyan aw fakiran ngucapna kieu lah kula cek jelema anu pasrah ka Gusti Allah anu loba tawakal ka Gusti Allah ngucapna kieu lah kula mah teu peduli cenah kula mah deuk dijadikeun jelema sugih mangga deuk dijadikeun jelema fakir mangga eta ngaranna anu tawakal ka Gusti Allah aya nu kitu aya Allah aya nu kieu Gusti ulama masrahkeun sadaya-daya ka Gusti Allah
kula mah henteu naon, henteu nungtut ka Gusti, henteu kula mah henteu maksa ka Gusti, kula mah hendak dijadikeun sugih mangga, hendak dijadikeun fakir mangga. Aya nu menta aya kitu aya. Hayang nati balik urang mah Gusti, kula mah wayahna tulungan kula Gusti, kula mah lain maksa Gusti, lain kula mah pangjadikeun kula jadi jelema sugih, jelema naon ya anu loba hartana, anu loba pakaiana Gusti, kula mah embung jadi jelema susah. Urang mah kitu pan. Tibalik embung kula mah dibari jelema susah, kula mah hayang ge jelema anu sugih gitunya. Tapi anu sabenerna mah anu tawakal ka Gusti Allah teh ngomongna kitu, kula mah henteu peduli Gusti, ndek dibere sugih mangga, ndek dibere susah, ndak dibere susah mangga, dibere sugih atuh cek nu mentana tanya cek urang teh kula mah Gusti lamun dibere sugih kula mah tetep sugihna ieu kasugihan kula supaya bisa dikendalikeun ku kula mah embung diatur ku dunia, kula mah hayang bisa ngatur, hayang bisa ngatur dunia kasugihan kula mah hayang diajak, hayang dipake, hayang dibawa ibadah ka Gusti. Harta sugih kula mah hayang bari dipakai ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanajan kula dibere pakir Gusti, kula mah mudah-mudahan ulah dibere sarakah, dibere kakurangan kieu kitu ulah sampai keluar akidah ti agama, keluar misalnya keimanan kula ka Gusti sanajan kula dibere susah. Aya nu kitu aya ngadoa aya. Ya inti nama urang mah hirup hayang senang tapi embung susah, geus urang malah sugih ulah diudag-udag ja urang moal ka udag hayang sugih ge atuh susah, urang mah ulah sampai dibere susah ku Gusti Allah, sanajan susah tetap awak urang kudu daek diajak ibadah kieu bae urang ngamentana ka Gusti kula mah hayang dipasihan hirup anu senang gitu, dahar jeung lauk teri dibere hate senang, dibere nan ya dibere dahar dicampuran ku daging hate dibere senang, dahar jeung naon bae hate urang dibere senang ku Gusti Allah. Hirup senang teteh senang, hayang jeung meuli motor aya, jeung ngabangun imah aya, jeung meuli sawah aya, jeung meuli mobil senang teh ajo jeung berangkat haji boga senang teh hirup. Mantak orang menta hirup hayang senang, hayang dibere cukup ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimenta sugih urang besing teu bisa ngaturna, dibere pakir urang besingan teu bisa narima kapakiran urang, sebab jelema pakir mah jelema susah kadang-kadang ngadedegetan kanaon kahirupan anu sarakah lamun urang teu didasari ku
ku keimanan ka Gusti Allah, henteu didasari ku ilmu. Lamun urang dibere susah ku Gusti Allah eta ngadedeukeutanana geus jalan teh jalan tepi benereun bae. Tapi lamun jelema pakirna ieu diperkuat ku ilmu agama, insyaallah eta pakirna ieu bener-bener naon? Pakirna ieu berarti jadi. Tapi anu can jadi dibere susah, moal mungkin eta jelema susah. Misala dararaek sakola unggal poe, lamun eta pakirna ieu dikuatkeun ku iman, kaimanan urang ka Gusti Allah. Bener teh? Ku gara-gara urang susah, ibu-ibu daek sakola deui. Bener teh? Bener. Lamun urang teu susah mah moal cenah moal naon? Moal daek sakola. Moal kula moal sakalola lamun kulan teu susah mah atuh ieu mah susah jing. Nek nginjem ka tetangga teu dibere, ku dulur geus teu dipercaya. Bener? Bener. Sebab iman urangna ipis. Iman urangna ipis. Coba lamun kuat mah iman urang. Lah dipertahankeun sanajan ieu ku ibu guru di emboh 15 juta cair dekeureunaan. Misalnya dekeureunaan kula mah geus hendak memperkuat iman kula ka Gusti Allah, 20 ditambah 20 ya ciheureunaan kula mah 25 kumaha jadi ajuna mah jadi tadi na mendekeureunaan gitu sing orang mah disambung deui bae. Moal bisa eureunaan lamun ku urang dina iman urang nante didasaran dipageuhan nyatana ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus urang mah mentana kieu bae sebab anu tawakal ka Gusti Allah mah ngucapna kieu ngomongna kieu la ubali asbahtu ghaniyan au fakiran fa inna ma'i rabbi yumsikuni kaifa syaa. Ulamah ku Gusti ulamah henteu perduli endek dibere sugih endek dibere susah sebab naon ulamah yakin ka Gusti Allah fa inna ma'i rabbi maka sanyana kula teh dibarengan ku Gusti Allah selalu naon ieu yumsikuni kaifa syaa. Tiap kula pamenta kula, tiap hajat kula, tiap kahayang kula mah yakin ka saha? Yakin ka Gusti Allah anu mere rizki ka kula. Anu kitu aya. Aya wa. Ayanya. Aya meureun sapotong-sapotong mah anu yakin ka Gusti Allah bahwa urang ngarasa yakin dibere milik jeung rezeki teh nyatana ku Gusti Allah. Kula menggeus teu percaya ka misalna ka pinjaman nu kararitulah bungahna ge nang 2 poe doang ka ditu na puyeng deui kula mah teu yakin. Kula mah yakin ge ka Gusti Allah anu ngarizkian kula berang peuting sore isuk gitunya unggal poe kula mah yakin ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah urang dibere naon dibere jalan ke ku Gusti Allah dibere jalan. Lah kula ngadoa cenah unggal peuting kula ngadoa cenah berang peuting jalan tadi kabul-kabul ku Gusti Allah. Atuh ngadoana ge ulah hayang peuting ieu ngadoa isukan kabul. Atuh berjalan hayu sapoe 2 poe saminggu 2 minggu ku urang lajimkeun ngadoana. Sabulan 2 bulan bahkan 1 tahun 2 tahun hayu bae ulah naon. Ulah bosan-bosan ieu mah ngadoa karak 3 peuting bae langsung hayang jadi.
atuh kesalah henteu bisa kitu sebab naon doa nu diijabah ku Gusti Allah teh nyaeta di naon ye diseleksi heula diseleksi di awak urangna bersih apa naon bersih apa kotor awak urangna ye loba teh ngadahar barang haram apa barang halal gitu. Lamun urang ngarasa ngadoa unggal peuting bahkan bulanan tahunan koreksi heula awak urang barang daharna kumaha urang tingkah lakuna kumaha urang ibadahna ieu kumaha kurang geus koreksi awak sorangan bae heula ulah waka nyalah-nyalahkeun awak batur ulah waka misalna naon ya ngusik-ngusik masalah kehidupan batur kuari beneran awak sorangan masing-masing di dia orang ulah pedulilah ubali asbaqtu ghaniyan au fakiron geus urang ulah mikirkeun masalah sugih jeung fakir nu penting urang menta ka Gusti Allah menta hirup nyaeta senang di dunia jeung di akhirat menta kahirupan urang menta ka Gusti Allah menta dicukupan dina naon bae urang menta anu cukup ilmu menta anu cukup dina rumah tangga orang resikona menta dicukupan ku Gusti Allah sebab lamun cukup mah eta mah leuwih ti naon lamun cukup mah leuwih ti sugih asana can puguh misalna jelema sugih cukup loba kakurangan jelema sugih ge urang mah jelema susah masih beuki keneh ka goreng lauk teri asin jelema sugih mah daekeun teu moal daekeun nya loba duitna nya moal daekeun meuli naon ya teri asin moal daekeun tapi urang mah kira-kira cukup cukup atawa sabalikna ari nu sugih manon ya hook meuli lauk totonggol meuli naon meuli lauk asin teu kabeuli lauk totonggol ku jelema sugih ari ku jelema susah mah beuh sebabnya mah cukup lauk totonggol sakali meuli 5 kilo ya itunya jadi can puguh orang dibere sugih ku Gusti Allah dibere hate senang tapi insyaallah orang dibere susah ku Gusti Allah tapi dibere naon dibere hate senang namantak harita salat orang lobakeun ngadoa Gusti ulama ieu sakeluarga hayang dibere naon ye hayang dibere kesenangan dunia jeung di akhirat anak kula mudah-mudahan dibere senang minantu kula dibere senang gitunya atuh kula sakeluarga dibere senang mah umum daripada orang menta sugih geus menta senang belah menta senang jeung cukup beuh ngaleuwihan ti jelema sugih nya sakali deui urang menta ka Gusti Allah dibere nyaeta dibere senang jeung cukup temantak tah sabada salat Jumat sok aya doa Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid gitunya ya Mubdu ya Mu'id ya Rahim ya Wadud ya Zalasil Majid ya Fa'alu lima yurid agnina
bihalalika an haramik wa bi ta'atika ma'siyatik waqfina bi fadlika amman siwak. Eta nantah doa orang yang diberi cukup ku Gusti Allah ayana dilajimkeunana sabadana wiridan subuhiyat sanggeusna salat Jumat. Ari Mang Udin mah jeung Mang Usup teu nyahueun nyana mah tas Jumat langsung balalik bae nya teu nyahueun ka doa eta hasiatna padahal maksiatna luar biasa eta gede. Mantak ulama sokan naon Jumat sok tinggalin bae tah eta ngudag eta urang udag aya doa anu naon ya sabadana wiridan subiyat tadi teh anu dibacakeun ku kula kabehan can pernah sih Mang Usup mah can pernah seumur-umur teu nyahueun nya mah tos Jumat tos doran balik bete nyahueun sing oreng aya naon aya mutiara tah sabadana urang ngalaksanakeun salat Jumat doa anu diijabah itu nya tuh mentak ari dek Jumat urang dahar heula anu naon anu loba supaya naon supaya balik timberi ge urang bedas gitu. Tak mungkin pangawasan orang hanya sampai di dia. Mudah-mudahan eta aya manfaatna jeung mudah-mudahan naon diaji ku urang babarengan dijadikeun hidayah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala pikeun nanya urang ngajalankeun ibadah sapopoe ka Gusti Allah. Urang lewinan nyuwun kandahampura dan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.